Gania mangkat birahi Gania mangkat birahi titirin turata liti ari longgo ampuh pacat andal me longgo ampuh ati rasa bapak jamato lain longgo ari lain longgo andal me pajat lain angke hari lain angke hanya gagah andalemi mawasari api aja sari warno jano asli urungan anting kulir cahya mas disangli suminat panicaya widadari kahiyang logayo masyur kabumi widadari ayah ya barong erang liar bijak tapi jadi lama mata ngari hati kahudang gembira salah tapi aja rengkang tolong lu gaya ngantul gan kadiri Dewi jasmani rohani sasmita kedali budi orang cicariu sasmita kedali budi bodorenya keindung mual bedung anu agung
Jani sing jadi teladan sami-sami kurang wajib popusi sabda ya kuning sabda ya kuning saur miratan anak panjang ngesining sabda ulun layu dening ngeteki wala bakti dening asih waya dening betet ijo kapudang ulesi kuning abang mati kulung sumirat kang sumambura dan nira yakin lulungan kadia bocah ngangge ke talu batur babarangan rampuk tukung sauyun di mana
di bumi alam Dharma wawayangan wawayangan eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma wawayangan wae kadek kasasarnya lampah nu bener memantak salamet nu salah bakal cilaka manusia mulia tinggal milihna tongwa kararapi onta can sayogi yaina kula sadewa Gatot Kaca kaharep urang mimitian urang babadamian dina poe ieu tapi nodama Raka Prabu Kanjeng wah cobi gerang ngawitan aya naon ieu nu bakal dibadamikeun dina dinten ieu tepi-tepi putra panjenengan diangkir di safna pertala saperkara kadua kahijina negerakeun rasa kasono wireh uwa geus lila tepat tepung lawung pamprok jongo anu kaduana watengan nuhunkeun ka Gusti anu ngatur makhluk sakumna kagungan bumi langit sawarga neraka kapangeusina naon sabab dina detik ieu menit ieu jam ieu urang bisa ngariung ngumpulung bengkok ngeronyok bari aya dina kacageuran sehat jasmani jeung rohani tapi nu damel dupi cara syukuranana kanu maha kawasa mangan sakilaksanakeun parentahna diwajib nepi ka sunat cegah pantranganana diharam nepi ka batal eta sabab cager teh hiji nikmat anu luar biasa tapi nu damel rupi salira pangnangaging silingi kasadayana para pangagung anu samirawuh aya pikeun saeunaun kieu akang teh kediriung ku kabingung dijajar ku kasusah kajengkel hati anu teu beunang disisilihan ku barang anyar bale Bandung asa suwung pancaniti sepi jempling pamangkang ilang dan yang asa jauh tina rasa bagja jeung gumira ke kaulanon Raka Prabu naon margina salira ngungun ngangluh siang dalu bilih aya si kusi ulung-ulung mau ngamuk gajah mata turat maka papa maling anu bakal ngancam kana kasalamatan negara Amarta he raga he nyawa kadirkeun kasalamatan negara jeung bangsa tapi ieu moal aya haseup upama teu aya seuneu kitu langsung kana pokok naon pangnangungun ngangluh siang dalu meureun ieu teh aya sababna dugi ka akibatna salira ngungun ngangluh bingung ngemutan naon ieu teh kieu nyaeta mikiran Rama Hidep Gatot Kaca antarnya Jayasena ayeuna keur teu damang wales malah dicanak ayeuna teu munggul pawenang kapring gandani akang geus ngerahkeun sakabeh prajurit nyareatan lahir jeung batin geus upama tapi waleh ieu Yai Arya di dinten ka dinten teh lain mungkin mending tapi mungkin parah tapi nu damel kaula nun nu batak ieu ngemutan panyawat Kanjeng Rama Arya
geus umbar aber eueuh dukun anu teu kalangkung nyaeta eueuh pandita anu kaliwat ku putra panjenengan malah dugi ka paraji gebeg-gebeg ku abdi didatangkeun malah ditora cenah ieu teh salah nyieun galengan aya galengan buntu hana sawah diawut-awut panyakit anger wae aya deui cenah salah ieu yen wedal kemis mah kudu aya pantok ka kulon hanas imah dibobok panyakit anger wae malah sakuriling bumi batur mah yakin direuncuman teh ku hiasan ku taman ieu lain ku getih hayam diurat aret nyaeta ku hayam tulak cenah pajarkeun teh kudu kuriling ku getih hayam panyakit anger wae hayam beak penyakit anger keneh wae sabaraha hiji malah purupuyan geus aya nu di dahar eta teh ku paraji gebeg geus teu ari perpuyan nyaan iraha teh urang mana teh paraji gebeg walah luar biasa atuh kedah kumaha carana urang geus beak dengkak Yai Arya teu acan damang Yai Arya can dugi hilang panyawatna dina badana ayeuna geus muncul deui aya masalah naon we masalah naon nyaeta aya nu ngusulkeun nyaeta nu ngusulkeun teh eueuh deui ku sabab ieu nagara atawa karyaan munggul pawenang supaya ulah aya kakosongan pamimpin ayeuna teh aya nu nyodorkeun nyaeta pikeun gagantina Yai Arya pikeun mingking munggul pawenang taye usul teh bari jeung ieu nu ngusulkeunana maksa bejar menang-menang lara yaden ate gonera bejar menang-menang lara yaden ate nera kaget gonera ya midang tersangka tenyana geuning kieu jadina sadaya para pangagung anu sami rawuh ngahulang ngaraga meneng ngajentong ngahurung balung Arya Bima teu damang malas aya nu ngusulkeun pikeun digentos janten Aryana emutan anu sami rawuh tega jeung telengas eta manusa Bima anu harmonis jeung harayatna Bima anu dipihormat ku rayatna Bima nyaah ka rayatna antawis pangagung jeung rayatna henteu ewang-ewangan dugi ka kajadian aya nu bade ngagentos yakin bakal timbul pemberontakan di munggul pawenang berjuang ulah ijiran milari ridho pangeran lami-lami ngandika kedaling lisan antreja datang ka dieu aing nek disuguhan barang-barang naon kajadian-kajadian nu teu geunah Bapak aing gering berjuang tim munggul pawenang pikeun ngasajahterakeun masyarakat jeung hamba rakyat munggul pawenang tong aing anak rakyat munggul pawenang bakal aya pemberontakan ulah tarik tingkah kolot urang Bandungan boro-boro diganti
Kanjeng Ramadala dihukum gantung buang tinggi lamun nyin kesalahan ka negara jeung bangsa ku Antareja dieksekusi kelah ke ngadeng eksekusi urukan sugan teh aing mendek babarengan nyeun tamal kamana we sugan kelah rek diganti apa aing jeung boga kanyeri gaca lain itu sepalsu itu lamun sakira Gatot Kaca rek cicing bapana dihina ku aing ngaranna ge diganti sia warsa ku aing sia saha anu ngusulkeun nananya eta eueuh deui tiwal Yai Panengah Panawa jeung Kanjeng Rama Guru Resi Kombayana ti jajar sok kalima selenting bawaning angin kolepat bawaning beja cenah ieu teh gantina Yai Arya teh nyaeta nyanak di negara Astina di luar negara Amarta marak kaya wong wis wanoh sapisan marak kaya wong wis wanoh tatandang Antareja neraya mengadu dong hantering rang pahlawan arek berjuang Kang Bas nonca kapangkar hangeut kapangkar hangeut satungtung ieu manusia sakarobah tujuanna hayang ngaganti Kanjeng Rama Arya aya naon Gatot Kaca protes nek protes naon eta wa jadi raja iraha Kanjeng Rama Arya nyieun kasalahan ka negara Amarta jeung ka rakyat Punggulpona kelanu asih di pulang sengit berjuang di babad alas Amar wah anu kudu diganti lain Kanjeng Rama Arya anu geus nemongkeun kajujuran jeung itikad anu hade ka hambaraya tapi aya kadipatian jeung karyaan anu yakin pangagungna ukur ngegegesan banda negara jadi sahanu nek ganti Kanjeng Rama Arya can apa ngaranna mah tapi aya ti negara Astina coba negara naon ieu teh ngadenge negara Amarta teh ieu teh lain negara menang hadiah negara daulat ieu teh mah can aya hiji negara can hiji aya pemerintahan pamimpinan nyokot di luar negara boy jelema nu becus mimpin negara ieu tagas wa punten wah punten cicing gaca cicing kakolo teh kirang bara mulang tarima kana warisanna we karena warisan di popolotot kolot dihina cicing wae Raden cicing jadi desa 7 lamun Kanjeng Rama Arya diganti tanpa hormat ngandung harti kudu ngalawan heula si Antareja yakin rakyat negara tawan karyaan Punggulpona bakal loba nu berontak nuntut keadilan pamimpinan anu nyaah ka diri ka rakyatna ayeuna geus dipecat tanpa hormat lain kudu diganti kudu diubaran ulah kitu Antareja teu bisa minta ketegasan di Kanjeng Rama sakali deui lamun Kanjeng Rama ngidinan ka jelema nu teu boga rasa tanggung jawab anu can lemu nyaah ka rakyat Punggulpona kakara putra panjenengan
ngijinan nyin Kanjeng Rama Arya tapi kudu menang restu heula ti rakyat unggul pona salam imbawatana silem kana eca denira meneja eca raos denira paguneman meneja kana paguneman sapraptanipun Arjuna jeung Resi Kombayana bari mapakuat dia balad biraja matanu diluluguan ku Citrayudara datan nira tangga demang ayatam datan nira tangga demang manggulingan Kemang Wijaya Kusuma Tusahano datang teu diondang Yai Panengah sarang saha sinarang Rama Guru Resi Kombayana piwarang kalebat Rama Guru kalebat nuhun jaro satibang aya wayang datang jelema ieu geus mal beres we penting ieu nyampe ke dalam aya wayang ieu mah saha teh ngomong deh jang diengap wae jang diengap tong diangap teh gayang lah tong diengap teh mulukana meureun kolot pikun ceuling ngadenge keneh kana duit hafal keneh nempok awewe jelas mana nu goreng patut mana nu alus mana nu ngora mana nu kolot masih lo make pangaresep kolot model bagus bukan gen Pati-pati ompong atuh. ya jika kagak jelema gelo mah kitu saha teh jelema gelo nyawa gitu di panggung iya jelema gelo na kelaka aing atuh nuhun rai kapino damel Rama Guru ngaturakeun sama bakti ditarima Raja Amarta jalma soleh Raja Adil bijaksana namina ge pansalira teh Dharma Kusuma Dharma gawe Kusuma suci digawe teu buruk suci gaya ngadenge aing ke jelema kitu Pujian kan, ieu nama pujian. ngaturakeun semah bakti ditarima Arhiman ditarima sanes Arhiman sadewa sadewa ditarima sadewa saya datang aja jelema gelo kieu aya naon rai tumorojog tampalarapan temasian iberti angel Raka Prabu perantos ngusulkeun sabab yakin munggul pawenang bakal katingalkeun ku karya anu sanesna lamun teu aya nu mingpina munggul pawenang yakin bakal hampa rakyat namal burung tanpa tujuan lamun teu aya pamingpinan teu benten hiji anak hayam nu ditinggalkeun ku indungna kapaksa meureun ayeuna samantawis ieu munggul pawenang teu Kanjeng Raka Arya Bima nuju teu damang walas kudu aya gagentosna ta eta Rama dalam kadieu teh nyaeta bade masihan solusi karena suwe yang memutna lah kita naon margina naon sababna naon kejadianana tos apa Bima teu damang walas nagara bakal yakin bakal kalengitan leungeun kenca atawa katuhu
pincang pembangunan moal jalan ka baksa bakal kudu aya nu ngagantina tapi jalma cerdas. Aing yang balik we neuli jelema gelo kitu teh. Saha tadi nu ngomong kitu teh ha? Ceuli ngadenge kene. Kanu geulis apa? Murukan genda beda hati geser wajeng budak orang kanu geulis sayang kanu goreng patut mungai ngoge awak kena ku penyakit diabetes teh aduh saha atuh pikeun gagantina parantos aya ti nagara astina sakira nek nyieun huru-hara mending mulang ka sapapala naon ca lain eta ka adit pihak itu nek ngabodor jeung akang nek duet make cicing dihina kolot tan wane bakal jadi huru-hara lamun diguguk ku Uwa Prabu saha atuh gogentosna nyaeta eueuh deui godegna sami molototna oge sami geremna sami talumbi majang kurang teu nyari ieu mah jangkung tapi nyentrik dah ya jelema nu jangkung eueuh sarianna teh eueuh uyahan gitu tah saha anu saimang jeung anu bakal mampu mimpin munggul panang teu aya sanes nyaeta Raja Sinuk deungeut orang Sinuk deungeut teh lain Raja Sinuk pas beda ieu jadi teu aya sanes Raja Sinuk di Banda Keling nger jaya ternyata anu bakal mampu mimpin munggul panang bejar menang waraya dan api nira ulang ngaragam menang ngajen tul ngahurung baru kaget denira amidanget sabda nira kaget kagiri-giri ayah naon anterja wa kudu boga keyakinan wa kudu tetep negara urang negara terhormat negara berdaulat ulah aya manusia luar anu mimpin ka negara munggul pelang sakitu kumaha lamun Uwa teu mampu putra panjenengan tidak hareup dagor cukang hidungna ulah kitu nah teu bisa ulah dilayanan Uwa nepi ka kitu wan bae sadewa aya naon Raden Ade nek milu ka mana milu ka komayana anu harti ngalawan putra panjenengan moal paman moal
Sadeunya. Ada kemana? Tim, bener. Lain sabar lebih. Lain sekalian sinden geroan. Ngerakeun. Ayo lalakina sieun. Jadi Kakang Jayadrata anu kudu jadi Arya Timur pawenang pikeun gentosna pranyata Raka Arya Bima eta cocok eueuh deui anu bakal mampu jadi Arya Timur pawenang bakal mampu sabab nu jadi Arya Timur pawenang kudu jedeg sampai rupa hade jalma anu bewos supaya aya wibawaan eueuh deui gading geus saya jadi nungguin wayahna be kudu satuju wajahna kudu satuju kakuping pranyata ku antreja atau nafsu ngagugudug amarah teu kawadanos kekerot lamun teu geuneuk lir tamaga dijemur marek kaya wong wis waduh nira sang antreja niraya mengadeg tatandang di palagan Yuda Lawan kinulungan sakit nira ami danget ayah ami iya apa-apanya dong tanging dong aya naon kumaha cek putra panjenengan tadi sing sajal maluar anu bakal ngaruksakan negara Amarta tolak usir antreja cicing sakali deui minta ketegasan di Jeng Ramawa lamun Kanjeng Rama Arya bakal diganti kuat Jayadrata di banda keling bari jeung urang Astina putra panjenengan anu bakal ngodetak kana kedudukan gua minta tegas semua Pandawa 5 tetap kudu utuh nepi ka perang Bratayuda jadi di Tegal Kulusetra saha ieu urang Astina nek bebela ka mana ka nagara Astina teu patut dipercaya jalma kitu beungeut yang harus ati mungkir nanaon terjadi cicing jeung sopan sampean antrejep punten babar secara pancakaki putra panjenengan teh nyaeta Alok jeung Rama Pawa tapi tugas sampean putra panjenengan jadi angkatan darat paman jadi senopati adipati di Kadipatian Manukara teu patut kudu ulu piung karena urusan kejadian ayana di Munggul Pawana sabab ieu negara Amarta negara paman cek saha
rakyat nu kagungan paman. Ieu saha guru paman urang badan urang negara Astina moal bebelah ka Panama. Nah wani sumpah 70 jeung gitu. Tapi kaki itu tak mau pempang ah. Kehangan terjadi. Mung. Tapi uat bisa kumaha kapaksa antaranya bakal jadi tindakan wani ka Arjuna punten paman. Nah sia orang kadut iya orang kadut nepi kaki itu sia aing oge mapakwa dia balat samakta saparabot perang barisan biraja mata jeung barisan sinapi turang coba nek boga itekat baik bari mepak wadia balat samakta saparabot perang nek nulungan ka nagara Amarta rek ngajakan perang gitu ya dilawan baik jauh tulungan ulah kitu sampai cicing ulah kitu rada cicing beladi itu wak beladi itu oke paman gitu bising ayat kors karena tarang kurang ajar sampean lamun sampean nek mempertahankan kumaha lamun paman nek maksa ngaganti Rakaria ti munggul ponang anu harti kudu ngaliwatan bugang antarja wani ka paman punten sanes ka paman tapi ka tujuan paman anu bakal ngehianat ka negara jeung bangsa keluar nek keluar sia rew khoros ditungguan di alun-alun dulu itu apus karena bumi ampun dulu itu urang negara Amarta angan kasungkurnya rupa-rupa Gatot Kaca tahar ulah sarwana jeung antarja punten Gatot Kaca ku halim poe eta ngageremna lain jelema bengal nu kieu mah yeu rasana herang eta mah lain jelema liwar lain jalma nu ngabangkang Gaca bener pelem ya dedengin garam si Gatot Kaca berwibawa Raden Gatot Kaca atos capek kumaha hidup bade ngiringan toh astagfirullahaladzim ji kade aji punten aya naon kulan kieu ji apaan maneh mah antek jadi seniman beneran bisa nurutan sora itu sora ieu bener abdi mah tiasa ulah apaan geuningan kumaha nurutan anomande bisaan juga ieu murkan beda haji rahwana sugan sora rahwana punten abdi tiasa ulah iya ay ngagerem Gatot Kaca cing hayang nyaho ngomong akar tim juga kumaha punten lah susah ngajiwanan anu kitu mah
dape kaki kumaha Raden bade ngiringan syukur bagja anak paman nuhun kasep dasar jelema soleh istuni ngadu moal aya jelema cara si Gatot Kaca anu hormat ka kolot ngiringan kapaman Dipati Arjuna jeung Rama Guru Resi Kumbayana sanes ayang ya murkan gen Beda orang wibawa mah yang. heuh wae satuju asal dipangdengankeun rana nu ngaranna si Nes murkan gen Aya oge si Neng. tanyakeun ka Pak RT aya kitu nu rana ngaranna Nes Aya oge ada Nyai. jadi bade ngiringan ka Kakang Antarja naon sababna rawe-rawe rantas malang-malang kutung nog sasayang labak hiji kudu kabeh suana ono reueuh jeung anak si Bima mageblek kabeh Beda ibaratnya pulun yang. wani karama paman punten sanes ngalawan kajeng Romo pamana keluar si Gatot Kaca mangga bade ngiringan tesieun ku barisan Biraja Mata sanajan saastina bakal dipayungan ku putra panjenengan Oh, gitu. boro-boro barisan sinap piturang hoyong ngajajal karama Guru Resi Kumbayana dulu itu si Gatot Kaca keluar Kaca balik itu Jadi ngerolak turutan ya. nepi kaki itu hanya sakit mah pacamat rarasan teh sarua jeung dalang Bandungnya nah geuning di Cijame ge aya ieu ngan beda meureunnan ari di Bandung mah meureunnan 30 40 70 juta iya mah ditilu ge tilu teu make nolna ditilu we hungkul ngangcing emut yai kaduh mah bakal paneuri datangna punten ku kaula bakal ditewak si Gatot Kaca geus ngabangkang punten Yai Sadewa Kadewa Wadianan Yai Panengah Panawa ulah dugi ka kadala sonan mayunan Gatot Kaca jeung Antarja sumpah akang mun ditata dia tuh pancing akang ge nyawa taruhanana kapinu damel garep kudu ulah robah pamikiran sampean yen ieu aya dina jalan bener bebela ka nagara jeung bangsa rakyat anu bakal jadi wadalna ieu lamun dijadikeun Arya sok bener awas 1 2 3 Arnasib
lain arna sim gini gitu punten siap tam pintara urang-urang korawa sangarepan tong kuraiku akang bakal sangarepan jagakeun sadaya-daya Anda melayang jangan lari alay dan mundur pantang mula untung remna pakem lamun teu pakem cilaka beda jeung supir-supir aqua atuh blong gitu nyilakakeun ka hamba rakyat eleh keneh kudu kieu ngerem teh tempokeun budak tuh bejakeun ka barisan biraja mata nu diluluguan ku Citra Yuda Citra Marmo Citra Gata Citra Gati Citra Sena Citra mana dinya budak atuh Jaya Pakarinong itu. si antaranya ngamuk tewak kepung bakul buaya mangap orang-orang Kurawa supaya mulus tujuan anak ngerjadrata jadi Ariati unggul Anda melayang jangan lari saha anu ngamuk teh budak saha si antaranya orang Cikeusal si Amarta anak si Biba diketroku aing tarangna hancur itu watong disebutkan aing pasukan hebat pasukan khusus Kurawa ragrag di lautan aing kekehirup sabab aing geus nyaeta ngelmu nyaeta kalau hiu ragrag di daratan aing semua hancur sabab aing geus guguru ka kadal jelema nu luhur ilmu jemar pangabisa pasagi ku pangarti tiwal aing si antreja jumago si antreja nepak-nepak dada tapi aing moal sieun tah tukang nguriling dengan ilmu sameme aing jadi pasukan ti negara Astina Mana wae teh ilmu teh. ka Banten Oh, ada naonan ke Banten. neang ilmu geus metet ilmu ini deui ngetan Ka mana tah? Cirebon Cirebon. Kalau geus ilmu kaalap di dinya aya keneh. ilmu geus pinuh balik deui kurang keneh init ka kaler Kaler aya Bali jeung nama ieu. di kaler aing 2 tahun di dinya Naon gitu, Pak? Heubeul ieu. lain neangan ilmu aing harita teh aya dongdot wah da aing makan hidang mah teu payu wae ngawin dongdot we di dinya teh Lain papagihan tos hari dongdot teh lain naon budaknya eta manuk laut sebenarnya bodas teh. Terus kumaha tah Kang? bising hayang dongdot ka dewek ya saha nu resep dongdot dongdot teh nyaeta manuk laut budak tah beda ieu mah lain dongdot beureun nya budak lain pada we juga manuk laut degekeun budak dewek teh nyaeta jago silat suliwa gerak limbung tak ieu pamonyet jeung pamacan tak ieu nu diulik da ieu aya 2 versi silat anu kahiji nyaeta tepak 2 ala Bandung nu dipake udalang Bandung aya deui tepak 2 nyaeta ala Kabupaten Subang nu dipake kudalang Subang
Aya bedana. Aya bedana. Cenah hoyong Bapak Camat jeung Bapak Lurah mangga. Mangga sok Kupingkeun tepak dua. Neng Yuyun sok buah kawu. Pas mana yo? Bandung. buah kaung rorona toya sarotoy sarebu liang buah kaung rorona toya ngarotoy ngarotoy sisi jai ari hayura rapok joko gerang eta teh ala dalang Bandung sok dipake ku dalang awan teh ku dalang yoga anak Bapak Asep Sunanar almarhum.